Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui masih dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 ngeunaan karya sastra novel. Minggon kamari hidup parantos diajar ngeunaan ciri-ciri karya sastra novel. Salah sawiosna dina karya novel aya nu disebat palaku, bahkan palakuna tecekap ku hiji tiasa ku seueuran. Disagedengeun hidup uninga kana ciri-ciri novel oge hidup kedah nguningakeun kana unsur-unsur novel. Salah sawiosna aya unsur intrinsik oge aya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik nyaeta unsur-unsur anu biasa aya dina jeroan eta karya seni sastra. Salah sawiosna nu kahiji tema. Pangarang dina nulis hiji karya sastra mibanda tujuan pikeun hal kanu maca, lain ngan ukur nyarita, tapi nyaritakeun teh bisa mangrupa pasualan kahirupan jeung sawangan kana eta pasualan. Tema mangrupakeun unsur penting lantaran bisa ngebrehkeun pasualan nu rek ditepikeun ku pangarang dina eta karyana. Tema anu dipilih bisa ngeunaan tangtungan hirup, ajaran agama, adat istiadat, oge ajaran moral jeung sajabana. Unsur intrinsik anu kadua nyaeta latar. Latar atawa setting nyaeta gambaran waktu, kaayaan pajamanan, patempatan, lingkungan, suasana jeung saterusna nu ngalantarankeun kajadian carita. Tegesna mangrupa salah sahiji dina adegan karangan. Merenah henteuna milih latar jeung ngadeskripsikeun milu nangtukeun ajen karangan. Anu katilu unsur intrinsik tina karya sastra novel nyaeta palaku. Palaku nyaeta jalma-jalma anu ngalalakon. Aya palaku utama, palaku anu loba dicaritakeun ku pangarang, sarta loba nyorang kajadian. Aya oge palaku panambah nyaeta anu kalungguhanana ukur marengan palaku utama. Unsur anu kaopat nyaeta unsur galur. Galur atawa plot mangrupa runtuyan kajadian dina novel. Alur dibedakeun jadi dua bagian nyaeta alur maju atau napi progresif jeung alur mundur anu disebat flashback progresif. Dupi unsur anu kalima nyaeta unsur amanah. Tiasa wae disebat pesan-pesan atau napi mangrupakeun hiji amanah anu nyangkaruk dina hiji carita nu hayang ditepikeun ku penulis. Kanu maca unggal carita pangarang pasti mibanda maksud atawa hal-hal anu hayang ditepikeun kanu maca. Eta maksud pangarang teh mangrupa amanat. Amanat biasa nepikeun hiji ajaran moral atawa pesen sangkan masyarakat robah kaayaanana, boh kahirupan fisikna, boh kahirupan batina atawa rohanina. Eta mangrupa unsur-unsur intrinsik tina karya sastra novel. Kanggo langkung maham ku hidup titenan aya pancen anu kedah dipidamel ku hidup. Salah sawiosna sapertos kieu.
rupina sakitu kanggo pangajaran unsur-unsur dina karya novel padaran dina karya sastra novel. Sakitu tiasa kapidangkeun hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.